Saya mau diuk di dia mah golah jeung sana golah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing makin jeung pepilon kana kalakuan aing cicing maneh mah. Ya Gusnya. Sia teh Gus emang aing Agus. Apa salina Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun. Aing mah Gus tah. Oh, genah sakitu. Panraosan kitu mah, heuh. Menitara latih anjing abon. Meuni kumaha nya? Meuni teu ngabejaan. Waduh. Meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu. Apaan sidik urang teh ka maneh teh nyaeta ngepen, tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung dunungan ke teh meuni kitu. Jadi man teh. Bada naon teh? Diuk teh darepeun Gusti. Gede Gusti di teh. Alhamdulillah gini Gusti di teh gini aya Gusti. Upami teh aya Gusti panginten abdi teh mengen wakil. Sia teh ngomong teh make we ayo. Oh, kararagok teh ya. Heuh, jadi mah tiba heula make we. Aya naon teh Gusti? Pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu. Oh, kitu. Iya. Nih kasar anjing dah. Sarua kasar. Ulah kasar anjing. Oh, hilap anjing kasar. Hilap Gusti teu kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman. Di mana? Di Rancasari. Dah. Sia tah mah preman naon atuh. Aya nu sieuneun ka maneh. Bara-bara nu sieun abdi nu sieun ka batur. Beak digebugan wae sia tah mah teh. Jadi teh pada ka mana Gusim? Ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amanat raja. Bade ka mana? Nyaeta urang terek init ka negara Amarta. Negara Amarta. Nya, bade naon? Negara Amarta geus ngahina ka negara urang Raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang. Kitu. Duh, dikagok ya anjing ya. Ngahina kumaha? Apaan Amarta teh hajat? Ngawingkeun saha? Bae ngawingkeun. Amarta teh pokona hajat teh ngataun teh sok diayakeun hajat samrat. Nyata persembahan ka Dewa Surya. Duh, eta. Lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang, lintang ti raja urang anu teh dionang. Kitu. Dah. Kurang ajar atuh upami kitu. Kumaha urang serang maina nyeta eudeuh. Jadi kabawakeun aing. Menular kaden gitu mah. Manolar Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan menular. Cicing. Nada teu lompatan tadi ge cicing. Bang sudah ini jempe. Kayak kadi mah tuh. Oh jempe, mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema na nurut. Lamun cek dunungan jempe jawab abdi mah sungut teh. Kana ngomong deui abdi. Tara sia eta mah bager ayeuna mah. Lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngacomang. Sagala diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jawab sungut teh kalau dikatut. Habis saksina ge. Kana ngomong deui abdi mah. Tara sia eta mah tuh. Nu si itu ditita jempe teh hayo we sagala diomongkeun. Abdi mah moal cabut. Sia nu gandeng. Udah pindah teuing sia. Teuing. Meni serba salah aing eh. Ongko aing tadi carek jempet tapi dicarekan wae. Da sia gandeng wae. Gandeng kene Gusti tarik. Ngelawan. Abdi mah lalaunan. Ai. Nepi kana malang kitu sia kadunungan teh. Dikapret sia ku aing. Nya ditakis. Aduh. Ngalawan ka aing. Sana ngelawan ada kepret yang nyeri. Yang ditakis. Malik-malikeun sia ngomong teh.
Lah tadi balikan mah tutung. Anjing. Boleh omong sih eta mah. Kadia botak hayang ditanya kuai Sia banget 3 alpukat gitu sia goblok. nyebut alpukat kaing jadi kaing matai kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang teh rek perang jeung Nagara Amarta bade perang uluh Siapkeun tenaga. panjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang Nagara Amarta jararaga unggul Ya, bikeun ka aing. Dah kas nu heueuh we. Waduh goblok ya waduh sia dugule budak dugul kudu diteke Kasaha sih nyebut dugul teh? yang anu dugul Oh, juga teh ka aing. baru kana jabring di manehna gak geuleuh si anjing tuh Keur ciga kersen teh. Nah, yang mana? aing mam naon sia ngekeun lamun dina inuman aing Coca-Cola maneh Fanta si bir Wah, hebat. denungan abdi teh manis situ naon cing naon ciki anjing Masya goblok aing teh daki oge berguna sih teh. Dalam usia teh ki mararajan goblok. Ele wayo. Ele. aduh lamun tina mobil aing Pajero anjing galus si ieu maneh Avanza Anjir bae. si budeg anu pantauan mah si mah da budeg Angkot jadul. anu pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton Wah. si itu naon cing naon pasaran aja Nada pasaran oge berguna sih goblok. Kabina-bina teh kendaraan terakhir Aisyah modal rek dapuskeun kana drum. Bener euy. Karasa ku sia-sia. tapi bener anjing aduh lamun tina bendera tina bendera anjing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu maneh bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia situ naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing marukana bendera Nah, sia goblok, cek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gas siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh ora sanja sieu orang nu budeg naonnya orang nu budeg apa orang cai masih bae lah Rek kadut. dunungan orang kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupun dibawa ke bengkel diomean bukna dibeakeun anjing Sia aja ka bener-bener. gus Sama mau kalau kana fisik anjing sedih. Ngambak. Bener-bener teh sedih.
Aduh. Gede amak nama saya. Aduh anjing. Ngeri kulit beteng anjing. Gak satu gas acar anjing. Aduh. Aduh, lamun tina kanyut. Jorang sakunya kanyut henteu kanyut batu jorang. Panaya kanyut kunang nya. Heeh. Kanyutna punuk, kanyutna tarang, lahir kanyut tuh. Teu jorang kanyut mah. Aing kanyut domba. Maneh kanyut sapi. Sia kanyut reungit. Oh nya reungit aya kanyutan. Ya ding anakan anjing. Aya anakan naon dirinya. Dunungan kanyutna sahe. Situ naon cing. Naon kanyut burut anjing. Aduh amok tuh. Ngas. Naon sih? Nyebut burut. Nah, Kayak abdi amang kade teh ka Mariuk mana cek orang Mariuk teh burut. Pan abdi eraon. rek naon? Kan dibuktikan burut henteu na. Aduh. Sok. Ajarkeun heueuh. Naon Gusti? Burut. Abang kena biwir teh diwengkul etah teh diobras. Tetulangan. Kumaha aing da aing ngomong. Kamina-mina teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di dieu teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dieu burut-burutan aing eraeun. Rek naon? Buktikan si aing burut henteu na. Naon? Sok, coba kanyut aing, udah. Sok. Coba kanyut aing, coba. Pasrah. Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. Benar? Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. Cik hayang nyaho bae. Bener sia burut. Masuk. Cik. Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Bah tengah saeuting. Oh nu ieu. Lagi kita geus teh. Ninga jengak teh. Nah, tapas. Oh ieu. Ya henteu. Nya, Heeh we leutik. cek saya gede atuh si teh kain teh gede we burut aing mah teh gede si teh sok. Mina teuing. Enak itu dioprek teh naon teh. Itu naon teh cowok teh naon teh. Naon teh naon teh. Naon teh atas atuh at. Kita geus geus tapi ngajedog anjing. Udah enak. Aduh. Gusti abdi aya ngabalas Gusti. Apa? Sekali we. Oh. Sia. Naon? Aing diberi kesempatan kununungan. Naon? Sia mah tina bobak naon teh tina naon? Tina mobil, tina komobil jorok, tina kanyut jorang sia teh. Maneh? Aing mah tina deungeunna sangu. Naon? Kumaha aing we? Naon? Tina babat. Babat. Oh, Aing. kira goblok sing aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Dia. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. Aing. Tah, lamun sia babat teh nyata babatok sia kudu ditinggang wae. Tapi teuing sateh sok sateh. Gas. Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh nih. Nah, Sia naon tuh? Gas. Atos suci atos. Tah wayana kabeh siapkeun pasukan urang ini nyata ka negara Amarta urang hancurkeun negara Amarta. Sae mangga Gusti. Ayo pada lumapa. Mangga. Ulah anu tinggalan kabeh siket tamsir galabinitan rasa palalibung. Sae mangga ayo. Aduh. Dah, ngaburinya ieu kenapa non? naon? Mun aing mah nyingkal.
sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak goblok woi Hei, ya saya menirawas goblok saya naon eta teh dunungan belegug nyaho aing oge oh bos. nah teh sia teh teu sopan nah hari dudungan salah rek diantep Dah. nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu teh hukum teh gunana keur nu leutik wungkul nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul ai bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan bangsat duit negara dirantap juring sia ku sia Ya. bener-bener teuing sia teh Hebat. tong dikaprokan aing balen jamati Ngadukung. belegug batur teh ngadukung sia teh tarayang teuing bodoh sia mah hah bodoh sia nu bodoh nah dengekeun belagung nah sia teh hayang didukung batur tarayang ieu batur mah ayeuna hayang jadi kepala daerah hayang jadi kepala daerah neangan dudukungan maneh teh hayang jadi kepala daerah tak hayang belegug sia mah sia nu belagung nah dengekeun ku sia Jepri lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalongkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing eta ge menang amanian heula udah minat teuing tur diasaan saeutik woi